Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng enjing sadayana, tepang deui sareng simkuring Mita Auliasari sareng Ripati Madana. dina acara wartos dinten ieu simkuring bade nepikeun wartos ngeunaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda tahun 2020 genep di Kota Cirebon. Kegiatan ieu dilaksanakeun pikeun mieling Milangkala Tatar Sunda sarta ngamumule budaya Sunda sangkan tetap dipowanoh ku masyarakat. Utamina generasi ngora. Kanggo langkung etesna ieu dihandap laporan ti lokasi kegiatan terkini. Hatur nuhun, simkuring ngalaporkeun tina lokasi anu kantos janten tempat lumaksuna kirab budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 di Kota Cirebon. Dina dinten Minggu 10 Mei 2026, parantos dilaksanakan kirab budaya anu dihadirkan ku seueur masyarakat. Kegiatan ieu janten salah sahiji acara budaya anu meunang perhatian lantaran ngangkat nilai sejarah jeung kabudayaan Sunda. Dumasar kana hasil dokumentasi jeung informasi anu parantos dihimpun, masyarakat katingali antusias miringan serta nyaksikan sakabeh runtuyan acara. Kirab budaya dipinuhan ku rupa-rupa pintonan seni tradisional anu ngagambarkeun kabeungharan budaya Sunda. Sapanjang pelaksanaan acara, suasana lumangsung kalayan tertib tur kondusif. Warga anu hadir oge ngabadikeun sababaraha momen ngalawitan foto jeung video minangka bentuk apresiasi kana acara budaya anu parantos dilaksanakeun. Kegiatan ieu dipiharep tiasa janten pangeling-eling yen budaya Sunda mangrupa warisan anu penting pikeun dijaga jeung diteruskeun ka generasi saterasna. Itu laporan anu tiasa disanggakeun ngeunaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda 2020 genep anu geus dilaksanakeun di Kota Cirebon. Mugia kegiatan budaya jiga kieu tiasa terus dilaksanakeun pikeun budaya Sunda angger hirup sarta dipika cinta ku generasi muda ayeuna jeung generasi nu bakal datang. Hatur nuhun kasadayana pihak anu geus ngabantu sareng ngadukung kana lumangsungna ieu acara. Simkuring pamit undur diri dugi kapatepang deui dina wartos salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.